Lobakeun ieu lati al-anina kana marurung wa tasakki jeung lapor tiga-tiga kang nyeri sirah kang nyeri beuteung wa tasibu jeung meungkeut ieu lati kana sirahna lati kulasa anu salah mangsa ibarat mah kitu nya mun sirah teh dibeungkeut sirah teh makan make honye mana panikahul mumarodoti nah panikahul mimrodoti ini nya mit alatun panikahul mimrodoti atuh ari nikah ka awewe anu loba gering aw nikahul mutamaridoti atawa nikah ka awewe anu pura-pura gering api-api gering gegeringan teh atawa nikah ka awewe anu pura-pura gering la khairo eta teu aya kalusan eta tina ye nikahul mimrodah wal manana tu jari manana allati eta awewe amun anu ngagonggorokan ieu lati ala zawjiha pasalaki nalati 40 tuluy ngucap ieu lati patu migawe kuring li ajlika karana arah anjeun kaza kana anu wa kaza jeung anu wal hannana tu jari hannana allati eta awewe tahinu anu condong ieu lati ila zawjin akhara kasalakeun sejen au waladiha atawa ka anakna laki min zawjin akhara ti salakeun sejen wa hadza jari hannana adanya itu hadhihi wa hadza jari hannana aidon deui nimma eta tina perkara yang wajib naon hiji tina bu ngajawan kana ieu eman wal haddaqatu li haddaqo allati eta awewe tarmi anu nibakeun ieu lati ila kulli syai'in kana saban-saban perkara bihaduf qotiha kusiki panona ieu lati patasai tulimika yang ieu lati kana kulli syai' watu kalipu jeung mardi nyupri nitah jeung mardi ieu lati azza wa jalla kasalati sirau kana meuli na kulli syai' wal barokatu jari barokoh tang tamilu eta narima pantes ieu barokoh maknayaini kana dua makna aduma ari saya makna yaen antakuna eta yen kabuktian ieu mar'ah ngarana eta yen kabuktian ieu mar'ah tulanna hari dina sapanjangna beurang itaskini wajha eta tetep dina ngabersihan rarayana mar'ah wa tazini jeung mapasaya wajhiha liyakuna supaya kabuktian liwaniya tepi kena arayana mar'ah naon barikun mengkilap muhasilun anu ngahasilkeun bison kana panggawean wasani jadi makna anu kadua antal loba eta yang bendu ieu mar'ah ala to'ami kana kadaharan palasa kulu tuluy teu dahar ieu mar'ah illa wahda ain nyorangan ieu mar'ah wa tastaqilu jeung nyorangan ieu mar'ah nasibah kana bagianana mar'ah min kulli syai'in tina sabanyaran perkara wa hadhihi jeung ari ieu sani anu kadua sani lugatun eta lugat bahasa yamaniyatun anu bangsa Yaman yaquluna ngucap li ahli Yaman kabeh barikot lapan barikot bendu sa almar'atu awewe wa bariko jeung bendu saha asobiyu budak apa ama kana kadaharan iza ngodiba di mana madum benu isobi
indaune kana ta'am wasadaqat sadaqah al mutasaddiqatu eta awewe anu loba omonganna ditafsiran deui al kafiratu kalami tegasna awewe loba omonganna faminhu jeung eta jelasna ieu anu sadaqah di mana kafirul kalamnya faminhu jeung eta tina sapalina ieu kafiratul kalam jadi sadaqah anu mana kafiratul kalam qaulu arda'wan kanjana salam inna allaha ta'ala sayyidina Gusti Allah ta'ala yubidu eta mikang wa Allah as-sarfarina kajama anu loba saritana kabeh al mutasyaddiqina tur anu ngalobakeun omongan kabeh wau kia jeung dicaritakeun naon annasaiha saestuna jalma anu lumaku saih di dieu mah nyaeta jalma anu lumaku ngalalakon di permukaan bumi naik gunung turun gunung ningali kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala jang bahan tafakur ngandelan keimanan sahih mau dipapai-papayana jama-jama anu soleh pakuburan aulia naon anna saya tuna jalumaku al azdiya anu bangsa kampung azdi lakia eta patepung ieu sahih ilayasa kana bi Iyas alaihissalam Tia hati dina lumaku na ieu sahih. Pamarahu tuli marentah ieu ya hukasai bitazawuji kana kawin. Wanahahu jeung nyegah ieu ya hukana hukasai anit tabatuli tina geto ibadah. Jadi jongjon ibadah. Anit tabatuli tina jongjon ibadah. Tina jongjon ibadah. Ya lawan Allah wa tabattal ilahi tabtina. Sumakola tul iya ya la tanfi ulah nikah anjeun arbaan kaopat awewe. Al muhtaliata kaiji awewe anu nampak hulu wal mubariyata jeung awewe anu agung-agungan wal akhirata jeung awewe anu pasek wan nasija jeung awewe anu nusuk tama muhtaliatu tanapan ari muhtaliah fahiyah ta eta muhtaliah allati eta awewe taslubu anu menta anu nyupri yalati al-qul'a kana hulu kula saat tina sebangsa-bangsa bangsa min guari sababin tina tekaraya sabar wal mubariyatu jeung ari mubariyah al mubahiyatu eta awewe anu kumagungan nah